Dengekeun kardun, lamun pamajikan amek-amekan, cocorobokan, ceceleubeungan, ngagandengkeun sakuriling imah. Maneh teh kudu bangga, ulah amek. Ye, tuh batur mah ngahajak aya ngarukiah imah teh kudu mayar heula. Ari kitu mah gandengan ku sareng pamajikan, jurig, genderuwo, tuyul, araringkah. Bener teu? Paladageun. Dengekeun kardun, dina rumah tangga mah duit salaki, duit pamajikan, nya duit pamajikan. Lamun maneh wani ngalawan, sare di luar. Sare di luar. Baladageun. Dengekeun Nurmi, lamun nempo kalalaki, nempo ekonomina, tempo ududna. Naon wae nu diudud ku manehanana. Lamun ududna masih keneh sampurna mil, Marlboro beureum, tah eta ekonomina keur alus. Coba lamun ududna bako asya, si madu sama antara nu 10.000 asya anu 20.000 ka handap. Berarti ekonomina eta keurungkat. Tah kitu ieu nilai lalaki ayaan duit jeung teu nama. Bener teu? Baladageun. Aya roda ditanjakan katinggang ku bangbung jengkol, aya randa gogoakan katinggang ku hulu kokol dor. Syarat paeh mah teu kudu jelema nu geus kolot, teu kudu jelema gering wae. Patak hirup teh maneh teh ulah sok nganyerikeun hate batur, da hirup maneh teh cantang tuh nepikeun ka isuk jeung pageto. Baladageun. Orok dok kurupu kulit, ngajedog teu boga duit. Tali kolor, tali kutang, teu bisa molor mikiran hutang, teu bisa molor mikiran hutang. Niat dek nagih hutang, kalakah dibere carita anu sedih, kalakah dititah kudu ngartikeun kaayaan manehanana susah. Iya, aing teh niat teh dek nagih hutang, dek nyokot duit pribadi urang, lain dek nyokot duit maneh. Baladageun. Dengekeun Nurmi, lain teh nyaho kana gaya, lain teh nyaho kana fashion. Kudu inget cek bapak aing, lamun sangsara ulah loba gaya. Tapi daya aing mah resep ieu kana gaya-gaya mah. Gaya miring, gaya nangkuban, gaya dijenggut, gaya cokor kaluhur. Eta gaya aing sapopoe mah. Baladageun. Dengekeun Besti, pamajikan zaman ayeuna mah geus teu usum manyamenye. Yes. Saulah saeutik-saeutik lewe, salaki berulah lewe, salaki bertingkah lewe, saeutik-saeutik lewe. Ye, ingat, lamun salaki bertingkah keng imbangi. Ieu teh rumah tangga, lain rumah duka. Bener teu? Baladageun. Isuk-isuk nu ditempo HP, urang nu ditempo HP. Penting nu diome-ome HP. Nah giliran batur nyeun status, nyeun video, ngarasa kasindir, ngarasa kasinggung. Asya nu dicowok teh naon? Cigak monyet anu ngagugulung kalapa. Ieu tuh tempo eusi video batur, eusi status batur. Lain eusi anu congkak, anu cuti, aja nu lucat tinggi. Hek deleh atuh, deleh. Baladageun. Dengekeun kardun, beda yeuh awewe zaman baheula jeung zaman ayeuna. Nya jelas beda. Ari baheula mah awewe baheula mah yeuh mararanja, maranyemenye, saeutik-saeutik lewe, nanaon oge ngandalkeun salaki. Coba awewe zaman ayeuna moal ngandalkeun salaki, nanaon oge diandalkeun ku sorangan. Jadi awewe anu malandiri. Mulai tina bongkar pasang gas, ngangkat galon, menerkeun kenteng, naplok, ngecet. Ayeuna mah awewena bisa ku sorangan. Da kusabab jaman ayeuna mah awewena talau diri, saladar diri. Dangaran salaki mah titipan, lamun teu diambil kutukan pasti diambil pelakon. Baladageun. Panggenah-genahna lamun curhat kanu jadi salaki, moal bocor, moal nyebar. Atunya heueuh, dek teu nyebar kumaha, dek teu bocor kumaha. Ari sapopoe nangan saukur nempo HP mah. Lain didenge mah yeuh pamajikan keur curhat tentang masalah rumah tangga, masalah kurangna resiko. Manehna mah ayo nyanyo HP. Pamajikan mah geus ngocoblak ngaler ngulon ngidul ngetan. Lain didenge mah kalakah ditempo HP. Nya pasti mangal bocor, nya pasti moal nyebar. Da teu nyaho si curhatana naon, ari ngan saukur nempo HP mah. Baladageun. Dengekeun Bagong ku sia nya. Lamun sia hayang dihargaan, hirup sia kudu bisa nyopanan. Aing mah dibawa bager bakal bager, dibawa kasar bakal kasar. Kanu gede aing moal nyalutak, kanu leutik aing moal nincak.
Ayeuna mah hirup aing mah simpel, hargaan mah kanu ngahargaan, kira bali sia lelegegan ku aing diciduhan. Paladageun tak sia. Genahnya jadi ece mah katempona teh senang jeung tenang. Atunya heueuh, maneh dek ngagorengkeun urang, dek ngomongkeun urang, dek nyebarkeun aib urang mah selalu tenang, selalu senang. Kan nyeri ka peurih, ieu ku aing mah diteureung buleuk, nepikeun ka awak gemrot oge. Moal jadi pikiran kaos maneh, anu resep mikiran hirup batur. Bener teu. Paladageun. Ulah sok ngagul-ngagul boga dulur beunghar. Keur naon boga dulur beunghar ge? Ari sakirana teu bisa ngahargaan ka dulur nu sangsara mah. Yeuh, angger tempo maneh hajat mah, nu mantuan mah saha? Dulur nu sangsara. Yes. Emang nu beunghar daekeun beberes, daekeun gegero. Heueuh, moal. Angger we dulur sangsara nu daek gegero jeung beberes mah. Emang yeuh dulur sangsara mah moal bisa mantuan secara materi. Tapi kudu inget, dulur anu sangsara mantuan aku tanaga tapi eta ikhlasna tiada tara. Bener tuh. Paladageun. Para salaki. Urang dengan bejaannya. Kunaon itu pamajikan-pamajikan nu aya dina sinetron Indosiar. Gareulis, salabar, ngomongna lemah lembut, entokos pamajikan anu di imah. Da maneh nama di balaya. Beda jeung pamajikan sorangan. Matak lamun hayang boga pamajikan ciga dina sinetron Indosiar, bayar. Make duit cing loba. Bayar. Paladageun. Jangan malu karena tak punya uang. Karena apa? Di luar sana banyak orang yang nggak tahu malu karena uang. Paham? Paladageun. Yo, tong boroning batur, tong boroning dulur. Ipar sorangan ge bisa menusuk dari belakang. Da emang kitu. Lamun jelema geus boga sifat iri dengki, moal ditempo di hareupeunna saha. Bener teu? Paladageun. Gablek babaturan, abongnya gablek kodam juri. Tepuguh-puguh, tepuguh dosana, tepuguh masalahna. Aing ujug-ujug diblokir. Tepuguh naon masalahna? Ciga juri jarian wae, ujug-ujug ngaleungit, hilang tanpa kabar, hilang tanpa pesan. Paladageun. Ye, tenang itu mahal. Mata hirup mah kudu tenang. Dek diomongkeun ka ditu ka dieu, dek digosipkeun ka ditu ka dieu, dek diadu domba, dek dipitnah, urang tetep tenang we, teu kudu malikiran jelema anu kararitu. Yes, teu kudu buang-buang energi teu keur ngabales jelema anu kararitu ka urang. Da hukum tabur tuai mah nyata, jeung karma mah moal salah nama. Bener teu? Paladageun. Abongnya tetangga anu panasan. Batur nganyuk motor, riweuh nganyuk motor. Batur nginjem duit ka Bang Emok, riweuh miluan nginjem duit ka Bang Emok. Empok kurban kieu ge ieu, riweuh neangan kupon. Eta sing kabalian daging. Paladageun. Yeuh, teu jeung duit mah angger sia teh masih jeung dulur oge, lir ibarat sangu sesa. Diremehkeun. Paladageun. Karena ge zaman ayeuna, zaman canggih, zaman Android. Contona bibir tetangga. Sanajan teu make kuota, sanajan eueuh internet, sakali ngagogoreng jelema nyebarna ka mana-mana. Bener. Paladageun. Pamajikan mah hebat. Dibere duit sapoe 50.000. Bisa dipake balanja, bisa dipake dahar ku sakeluarga. Bari jeung eta teh mikir-mikir heula. Da anger ieu pamajikan mah ditudingna ge boros, tukang meakeun duit. Coba lalaki beli rokok sabungkus 35.000, acan kopi sapoe opat 10.000, acan nongkrong-nongkrong jeung babaturanna meuli bensin, tapi manehna teu ngarasa boros. Mitos atau fakta? Bener teu? Paladageun.